Meuli tahu ieu teh guys karena aya si Mang Koko nawaran tahu. Mih, tahu mih, ja kitunya suarana teh. Meulila aku teh tahu ya guys. Dan ternyata si Aki Elit juga mawa tahu guys. Jadi ayeuna teh boga tahu double. Tapi teu naonnya orang pasak we kabeh ameh loba gitunya. Ngan cuma beda samara hungkul gitu, oke. Dan ieu teh tahu nu kahiji teh erek dijieun tahu becek alias tahu bebek gitu ya mun ceuk Sunda nama. Make endog, make bawang daun, terus make royco ya, ameh gurih-gurih ngeunah gitu. Hurungkeun cai, abuskeun minyak tungguan kapanas, langsung we abuskeun deui si tahunya ya. Ya diemple-emple heula si tahuna teh ameh sajajar. Anjir sajajar. Anggernya ada ngaranna ge tahu bejeknya nya dibejek-bejek we dioseng-oseng gitu. Da lain jadi lain teu rapih gitunya da ngaranna ge tahu becek gitu ya. Geus panas bae.